kahirupan para ulama, para ajengan, para ustad anu di pikiran teh umat. Lamun meuli tanah temikiran keur sare sorangan jeung anak pamajikan, nu di pikiran teh kumaha keur kobong, kumaha keur madrasah, keur paragi ngajina, waktuna diminij teh lain keur kuring keur anak pamajikan, keur ngariung atawa keur neangan duit, keur nongton, keur olahraga, keur bercinta, keur hiburan sorangan lain. Para ulama mah ciga para nabi we, para ustad mah waktuna teh diminijna teh lolobana teh keur umat we. Jadi keur sorangan mah sesemperan. Malah keur anak pamajikan ge sesemperan. Hese rek neangan waktu keur rehat, hese neangan waktu keur berleha-leha, hese neangan waktu keur hiburan. Sabab nu di pikiranna naon umat. Ieu kumaha sangkan umat saroleh, ieu kumaha sangkan umat berilmu, ieu kumaha sangkan umat nyaho ka pangeran, deukeut ka pangeran, wawuh ka pangeran, narepi ka pangeran. Ieu kumaha sangkan umat nyaho kana hukum-hukum pangeran. Sangkan umat ieu bisa kumaula ka pangeran, taat kana aturan pangeran, ngalakonan kana parentah pangeran, ngajauhan tina larangan pangeran. Kumaha sangkan umat ieu hatena pinuh ku niat-niat nu mulia, dadana pinuh ku akhlak anu terpuji, kalakuanana, garapanana, karya-karyana pinuh ku amal soleh, letahna baseuh pinuh ku zikir ka pangeran, pinuh ku ucapan-ucapan anu mulia, pinuh ku papatah ku nasehat, ku amar ma'ruf nahi munkar, pinuh ku Quran, pinuh ku sholawat, pinuh ku doa, ku munajat. Tak ieu di pikiran ku para ulama-ulama Allah, ku para ustad, ku para muallimin. Umat tu di pikiran. Sangkan ieu umat teh salamet di dunyana, bagja di dunyana, mulia di dunyana, salamet di alam kuburna, bagja di alam kuburna, mulia di alam kuburna. Salamet di mana hudang ti kubur, di akhiratna bagja jeung mulia, nepi ka ieu umat teh jadi ahli sawargana pangeran. Jadi lamun can nepi kana sawarga pangeran ieu umat, ulama mah ngaganyel dina ati teh. Nu di pikiran teh umat we. Atina para ulama mah pinuh ku rasa deudeuh jeung nyaah ka umat. Dalam mun teu deudeuh teu nyaah mah teu hayang mikiran anak batur. Naon ngariripuh maneh? Sok ayeuna mun teu deudeuh teu nyaah ka umat, ka masyarakat, ka bangsa, keur naon kariweuh-riweuh nguruskeun anak batur, rek bagja rek cilakanya kumadinya we. Kan? Rek jadi ahli surga, rek jadi ahli nerakanya kumadinya we. Kariweuh-riweuh ka stres-stres. Kudu ngawurukan barang jeung peuting gitu kan? Da lain usaha. Nyeun madrasah mah lain usaha neangan duit lain. Neangan duit mah geus we tuh jadi tukang kaen ciga urang Sugonewa. Ya, dagang kayaknya, tuh kan? Dek neangan duit mah tani kayaknya, jadi PNS kayaknya, gitu kan? Airek neangan duit mah, sing emot. Lumawi beribados ke masyarakat, ke umat Islam, umat ulah nepi ka aya pandangan ketika
dijieun aturan ku para ajengan di pasantrenna masing-masing, ku para ustad di madrasahna di pasantrenna masing-masing, tuluy dijieun aturan ieu santri-santri inung bapana kan dikedahkeun ngaluarkeun biaya. Ya aturan dibikin ku sadayana para ulama di pasantren-pasantren. Ulah aya masyarakat umat Islam anu berpikiran ieu teh bayaran. Kan? Ka pasantren mayar. Ieu teh bayaran. Kade. Ya kabehana ge eueuh nu mayar ka pasantren eueuh. Lain bayaran ieu ke pasantren mah, di madrasah di pondok-pondok lain bayaran lain. Para ajengan mah hanya ngajejehkeun kan, ngajejehkeun keperluan santri, dijejehkeun ku para ulama. Pan urang teh boga anak tuluy dipasantrenkeun sina ngaji. Anak saha? Apa anak urang? Lain anak ajengan, lain anak Pak Ustad. Saha nu kudu maraban daharna? Nya ibu ramana urang. Hah? Sebenarnya mah nu kudu ngawurukanana oge saha? Nya indung bapana urang. Ajengan mah batur, urusan itu batur eta mah batur. Tuh. Saha nu kudu nyalametkeun anak urang tina seuneu neraka? Jawab. Nya urang indung bapana. Pangheulana teh eta. Saha nu kudu ngadidik akidahna, akhlakna, ilmu syariatna, urusan ubudiyahna? Sa nya urang indung bapana. Pak Ustad mah batur ya, ajengan mah batur urang. Fahmi ke urang tuluy ku urang teh dititipkeun ka Pak Ustad, dititipkeun ka kersa ajengan bade nitip pun anak. Apakah orang nu jadi indung bapana ketika nitipkeun anak orang tega? Anu kewajiban orang sagala anak tuluy dibebankeun kanu sejen. Pak Ustad pangdidikeun anak abdi padahal ngadidik teh kewajiban abdi. Lain kitu. Tuluy jeung daharna kitu. Hah? Kitu. Didik kamaslahatanana, ilmu kasehatanana, kamaslahatan kahirupanana, segala rupana anak abdi teh hayang jadi soleh, berakhlakul karimah, gaduh iman nu sampurna, jadi jalmi anu takwa gitu kan, menguasai karena ilmu kemaslahatan kahirupan. Mangga nyangakeun segala rupana, pantas henteu urang kitu. Oh, teu pantas. Teu pantas. Abdi mah da nitipkeun kengan hiji anak teh nu dititipkeun teh hiji sote ti urang. Reret atuh aya sabaraha urang di madrasah di pasantren. Urang nyebut hiji sote, pirage hiji abdi teh pun anak nu dititipkeun teh. Tina genep anak tina 10 anak teh hiji sote anak saha? Anak urang cik reret aya sabaraha bulu. Aya sabaraha ratus, kan? Anu aya di madrasah, anu aya di pasantren. Tuh. Urang wae boga anak hiji wae urang teu bisa ngadidik. Boga anak hiji wae nepi ka bangkar warah. Bangkar we warahan teh bangkar. Dan teu bisa ngawarahna oge. Teu bisa. Akhirna nu diwarah bangkar. Anu ngawarahna sababna bangkar tadi nage. Sabab teu manjing guru, urang ukur bisa jadi indung bapa wungkul, teu manjing jadi guru pikeun anak urang.